Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun si Bopeng biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka hatena terus noroweco kitu jeung kitu we hatena galecok eureun-eureun sotenan bane we ditarajang ku jurig tunduh puguh kayan awak nu sakitu lungsena kaharti upama sarena tibranaker teh. Duy kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu kacaturkeun geus aya bulana winara guguruna di Padepokan Gunung Guntur teh. Ku kituna jeung itu jeung ieu teh ayeuna mah geus kacidalomana. Ongkoh di Padepokan teh teu pati loba eusina ukur Bah Widura, Nyi Amimah, Mang Mulhi jeung Bisarti Purah Popolah sarta ayeuna katambahan ku winara. Ugituna hubunganana jeung Amimah ayeuna beunang disebutkeun kacidaraketna. Malah winara alias si Bopeng teh minang pisan diutuh eta. Mun Amimah perlu kunaon bae nitahna teh sok ka winara. Atuh tumrapna ka winara. Leuwih atoh we nu aya. Lantaran ku jalan kitu teh jadi hiji kasempetan pikeun patepung lawung pamprok jonghok. Jadi minang padeukeut padeuleu beungeut. Sok sanajan ari Nyi Amimah pribadi mah jigana teh tara pisan ngareret. Bener oge mineng padeukeut. Sakalian pasaran oge sok gancang we ngabalieureun panon. Nyingkahan Bopeng anu pikasieun matak ting sariak bulu punduk. Ngan lantaran winara hampang birit tur salawasna ngebrehkeun peta polah pikarunyaeun. Hal ieu nu ngajadikeun manehna diraketan ku Amimah. Mangkaning kaayaan Amimah harita mun ceug diibaratkeun mah kembang keur meujeuna sumedeng mangkak kebek ku wanen sanajan paribasana dipingit dibuni-buni angseuna mah teu burung nyamuang ka mana mendi turug-turug kaanginkeun ka anggangna teu teh tatalepa kunu kawenehan papanggih di Padepokan. Atuh nerekab we kajauhna. Geus puguh kalembur-lembur nu aya di suku Gunung Guntur mah. Pinuh ku beja jeung carita. Yen di Padepokan Gunung Guntur teh aya mojang lenjang. Petetanana Bah Widura. Ana kadengena teh ku sabangsa kumbang-kumbang, Bangbara jeung Nyiruan. Lain deui matak ngahudang rasa kapanasaran. Sok hayang ngabuktikeun. Ku kituna teu matak heran. Upama mangsa-mangsa ieu
jalan nu ka Padepokan teh jadi haneuteun ku nu lar liwat. Di Lemur Dukuh, di Tegal Jambe, di Korobokan, di Pasir Domas, malah aya nu ti daerah peuntas saperti Kuyambut jeung Cikondang. Lain saeutik saeutik jajaka nu daratang ka Padepokan. Atuh waktu ditanya ku Mbah Widura, kabeh narembalanana teh sanada sairama. Pada aya maksud pikeun mileuleungkeun ka Nyi Amimah. Pikeun Mbah Widura mah teu jadi halangan, bae teh teuing. Nu jadi incu sasatna geus aya nu ngocal-ngocal teh. Memang sakuduna awewe kudu boga salaki atawa lalaki boga pamajikan. Tapi ari kejot borosot mah engke heula. Moal jang jigapruk. Kahiji kudu ditanya heula budak awewena kasaha copna. Atuh kaduana milih pimanantueun teh henteu gampang. Tapi kudu dititenan heula ka ayanana. Pang-pang nama tina perkara budi parangina, adat tabeatna jeung sajabana. Nyaeta teh supaya henteu matak nguciwakeun ahirna. Waktu Amimah ditanya paduduaan, ngajawabna teh kalahka ngirung. Arek disedek-sedek dilelekan, pajarkeun teh cenah kumaha abah we moal ngelangkungan. Geus menang jawaban kitu ti jenis nama. Pok we Mbah Widura teh nyarita kasakur nu daratang. Yen moal waka mere putusan ayeuna-ayeuna. Tapi engke we 2 minggu deui ka hareup. Maranehanana kudu daratang ka Padepokan. Ari Nyi Amimah sabada ditanya kitu ku Mbah Widura teh blecet we ka kebon anu pernahna tukangan dapur anu rada anggang. Sedeng Winara nu memangna ti tadi oge ngadedengekeun gigireun imah. Mireungeuh nu asup ka kebon teh ngagentak disampeurkeun. Mun waktu tadi mah hatena teh ratug lain memeusan. Sok sieun Amimah ngebrehkeun pilihanana. Tapi akhirna kabuktian Amimah kitu jawabanana. Pikeun Winara alias Bopeng mah lain deui bungahna. Sugan we atuh aing teh aya milik. Kitu gerentes hatena bari tumpah tempo ka jero kebon. Sabot keur kitu ujug-ujug kadenge di pakarangan hareup aya nu ribut. Begituna gentak Winara ngabalesat ka hareup. Ari breh teh aya nu keur galungan patutunggalan. Tadi teh waktu semah-semah di jurung laku ku Mbah Widura teh riab pada kalaluar ti wawangunan Padepokan. Tapi aya jejaka sanggeus kaluar ti bale patamon teh kalahka tinggal linjing we diburuan. Nu saurang ngaranna Sarna. Urang Tegal Jambe. Sedengkeun nu saurang deui Karsoma. Urang Naringgul. Pangna teu buru-buru arinir teh lantaran duanana oge pada aya maksud hayang manggihan heula Nyi Amimah paduduaan. Nya puguh we tumrapna ka ieu dua jajaka teh silih peneleng. Silih harengan teu beda we ti si Tumang marbutkeun tulang cokor. Lain geura nyingkah euy. Sarna ujug-ujug kasar we nyaritana. Boga rasa dihalangan pamaksudanana. Ari si laing. Nakal ka ngajedog atuh geuning. Jawab Karsoma nu pok-pokanana teu eleh kasar. Aduh. Eta sungut. Kaos naksir ka dewek teh euy. Sarna muncereng bari nulak cangkeng. Kumaha? Teu naksir kunaon deuleu. Pirakan angge nyahareupan keuyeub apu. Karsoma ngegantawang, pok-pokanana ngahampas naker. Aduh. Kurang ajar sia. Sarna kaudal amarahna. Teu tatapasini deui. Sabrut we narajang ngaheumbatkeun peureupna. Digayem deuleu. Jurus kitu patut mah. Karsoma nyorowok, siat gilak. Manehna nyerong kabelah katuhu. Ngabarengan gerak leungeun kenca dipake ngaheumpit leungeun lawan anu harita nyolonton poos. Bari paparahna mah rek digentus sakaligus. Tapi oro kaya
Sama oge lain jajaka nu bolos torong kosong. Teka pola leungeunna rikat ditarik deui sina masekon. Duh. Tapi beureup Karsoma nu memang harita geus diheumatkeun. Sakilat naker geus bisa dirobah sasaranana. Duh. Akhirna ngahanca palih pisan sarna. Meh bareng jeung eta dampal suku barna anu balah katuhu. Rikat naker disabetkeun. Duh. Awor jeung beuteung Karsoma nu akibatna hebat oge. Karsoma ngadayagdag mundur. Nu disusul ku ngagilekna barna beri langsung ngirimkeun gempuran peureupna. Tapi kapaksa poos lantaran Karsoma geus ngajaul manten ka tukang. Kanca dangu ari Bahwidura anu waktu tadi kakarapisan asup ka jero ngagentak ngajorat deui ka tepas dumeh ngadenge nu pacental-cental di buruan. Breh nuker parasea sarta satuluyna dukdek patelak. Wakituna Bahwidura kalah ka ngajengjan we nempokeun. Ngan barang winara alias si Bopeng ngarongheap nu teu kungsila dituturkeun ku Mang Mulki. Kakara Bahwidura nyarita nu keur patelak teh kudu dipisah. Geus kitu mah joreat we winara kapal bah sarna sedengkeun Mang Mulki kapal bah Karsoma. Duanana dipisah. Tapi nyaeta ngaran-ngaran anu keur ngumbar nafsu amarah dipisah teh teu beunang. Duanana ting terjal we. Siga hayam adu nu hayang leupas ti bobotohna lantaran mireungeuh lawan. Beuki komo barang Nyi Ami mah ngarongheap kalebah dinya mah. Teterjalanana teh beuki marotah. Ongkoh deui bari jeung hayang katangar we kunu di anjing cai. Aya kesempetan pikeun nembongkeun pangabisana. Keun rantep lah. Teu beunang dipisah mah. Tapi ulah di dieu galunganana euy. Dicotoh di luar. Bahwidura akhirna gorowok nitah nyaringkah kanu duaan. Sae nun. Karsoma nu memang wani kaluar ti wawangunan padepokan. Ari panona ngagiler ka Ami mah. Sarna oge nya kitu keneh. Ngaret heula ka Ami mah sarta blesat we kaluar nyamperkeun Karsoma. Urang ngalajo Kang Bopeng. Ami mah ngagero ka winara. Jorelat we manehna ka sisi pagar. Dilalejoan kuno geulis komo. Pada boga rasa aya dina balabar kawat. Saha nu unggul eta nu bakal kapal puh nangtung katamang beas kanu lenjang. Nu matak pantes. Bareng sarna nyampeuk Karsoma rikat ngagilek. Jelas maksudna mah rek newak gempuran peureub lawan anu harita ngadius bangbaraan. Tapi lain deui Karsoma ngaranjugna sasaran ngadarak leungit. Kaharti kituna teh lantaran kalawan sakijep naker sarna geus hasil narik deui leungeunna bari langsung ngejorelat kagigireun lawan. Sarta tacan ge Karsoma bisa ngalakukeun naon-naon ujug-ujug jedak we. Igana aya nu ngabentur nu taya lian dihanca ku dampal suku sarna. Ya dahsyat. Karsoma nyarekan berikat ngagilek nyerong seberut umbar peureub. But bet kenca katuhu. Kayakeun kayaknya tenaga teh Karsoma. Sarna jorowok bari terus we luluncatan ngepeskeun panarajang. Sarta jorelat we kagigireun Karsoma. Maksudna rek meupeuh pueuh ceuli. Orokaya Karsoma geus ngagilek manten. Ngabendung gempuran musuh ku leungeun katuhu nu dibarengan ku nyebrutna peureub kenca. Ngajojo kana beungeut. Crot. Geus teu bisa disingkahan deui. Peureub Karsoma teu sirikna nyecep kana cukang irung. Ayo. Sarna agero rada ngirung, bari kontan tina liang irungna nyebrotkeun getih lalamaran. Orang ajar sia. Karsoma bari dikat ngajejekeun sukuna kana beuteung lawan. Teu salah deui. Jedak. Sarna ngahanyu bari burial buncelik. Awakna ngajengkang ka tukang. Anu satuluyna gagaleongan lir parahu diulinkeun ku ombak. Sabot kitu ngagentak Karsoma nyeureudeg sarta teu anta parah deui. Jedak we sirah sarna dikepeng palebah pueuh ceulina pisan. Tobat.
Akhirna barna ngoceak ngabarengan badana ngagedebut kana taneuh. Terus ngajajar teu ingat-ingat. Ceuk aing ge modar sesarna. Sret. Karsoma mesat bedogna. Bener-bener ucap-ucapanana rek dilaksanakeun. Mirengeh Karsoma kitu. Mang Mulhi rikat uncat ka pelebah Karsoma sarta langsung pigelang Karsoma dicekel ti tukangeunana. Saha? Karsoma reuwas bari ngagentak ngalieu ka tukang. Kuring non. Kirang saya. Langsung gitu mah non. Mang Mulhi ngelingan bari cerkanana can dilesotkeun. Teu sae non, mateni nutos teu walakaya mah. Da ongkoh nyimasna oge. Moal kersaeun we ka jalmi tukang maehan mah. Mang Mulhi nembal bari cekelanana beuki pageuh. Laras Mang Mulhi. Ami mah ngahaminan bari nyikikik red kapal bah Widura. Tetela geus eueuh di tempatna. Memang ti tadi oge geus ngageblus ka jero imah. Ka teu ari nyaksian gelut. Keun we da aya Ki Mulhi ieu jeung si Bopeng. Katalanyuran mah piraku diarantep. Ari Karsoma ngadenge popokanana Ami mah kitu teh asa kagugu. Atuh gancang we bedogna teh lesotkeun teu tulus di pesatna. Mangga atuh Nyai. Karsoma bari cungar cengir gumasep asa nyawe dirina teh dipitineung ku nu lenjang. Oh namung aya saratna. Ami mah nyarita deui bari renya-renyu. Naon kitu Nyai? Mangga we sebatkeun. Palahe naon geulis teh. Karsoma meuni haripeut. Toyong naon abdi mah. Mung eta. Upami palahe ka abdi, kedah tiasa ngaragrageun heula Mang Mulhi. Naon ari nyimas teh? Tumerapna ka Mang Mulhi teu beda we ti ngadenge ngajelgerna sora gelap. Asana teh teu pupugu. Dirina rek dijagokeun. Kawas dina sayembara we. Malah winara mah teu wudu mani olohok bengong, ngarasa kaget nu lain memeusan. Nyawayahna we Mang Mulhi. Hayo, Karsoma, geura tandang tah. Ami mah nyarita kaduanana ngahucuhkeun. Nya kitu atuh Nyai, nya mangga we, koma mah sejak ngayunkeun ka palai. Karsoma mani haget naker. Asana teh piraku deui we make kudu eleh ku pantar Mang Mulhi. Nu umurna jauh aya di saluhureun manehna. Nara atuh Nyimas. Nah, asana teh abong deui bet kabeh jadi doma adu. Mang Mulhi keukeuh mugen heg luak liuk nempoan Bah Widura. Lapur da puguh keur aya di jero. Ada jantan doma adu mah atulah kecing Mang. Karsoma ngahehe satengah ngeyehkeun. Disangkana pangna Mang Mulhi teu daekeun teh tangtu sieuneun. Kumaha? Gagabah nyarita teh euy. Haram deuleu seke seler padepokan Gunung Guntur mah. Kudu kecing ku pantar Andika. Mang Mulhi morongos, hatena kasigeung bener-bener. Kilang kitu atuh Mang. Mangga atuh raosane kapalaina Nyimas teh. Karsoma ngahehe deui matak pikareheunnaker. Nyaeg bae jibreh. Sor kadinya rek kumaha karep teh. Mang Mulhi hatena jadi kasundut. Kurang ajar si aki-aki korompong teh. Maki jeung nyarekan sagala. Karsoma kacida ambekeunana dumeh dipoyokan. Atuh rumah saja bleh gitu
Mang Mulhi kalah ngahehe. Nambah-nambah pika keheulin lawana. Nah kalah kabuki ngaco sia teh. Coba gara icip-icip jurus tutungkusan Cibitung. Nyarita kitu teh bari sembrut we. Karsoma ngagempurkeun pereupna. Jadi riceu ya. Nyimas nu kitu teh. Kalakuanna teh kawas bolon pisan. Winara ngagerentes jero hatena. Sirahna gogodeg kawas nu keur dikir. Sedengkeun Mang Mulhi barang mireungeuh pereup nyewuk teh ngan saukur ngarempon we. Ya, cedak. Pigeulang Karsoma teh dihanca ku tenggelan kedet. Aduh. Tumrapna ka Karsoma nepi ka ngagero bari ngarepeng. Labok ka juring. Mang Mulhi bari ngagentak ngajorelat nyambarkeun gerakan sapu jagat. Bret, teu ampun deui. Babajeg Karsoma disapu ku dampal suku. Aduh, ya ngadoh. Tinggal lobakeun di pamolah. Blak bae Karsoma ngabebengkang. Nah, wah kamay tarang jalo. Mang Mulhi ayeuna mah ngahehe. Gigi brigja, ari paleh ka Nyimas mah. Pokna deui mah panas. Aduh, montong gua kacecengiran deuleu. Karsoma nafsu, bari ngagentak ngagurinyal. Ari celegedeg sabrut we pereupna diumbar. Mang Mulhi ngagorowok, bari rikat ngalelepkeun sirahna dina pasangan monyet rengkon. Kilap, bret. Karawak we tung kampret Karsoma soek kajewol ku gerakan cakar monyet. Anu tadi nama rek ngajemel kulit beuteung. Aduh, montong ngarusak baju deuleu. Karsoma teu sirikna ngajerit, bari ngagentak ngarontok ka Mang Mulhi rek dikerekep. Baju butut deuleu. Mang Mulhi bari dikat luncat ka gigir. Terus nguliwet dina gerakan tampel meped. Kaprot. Karsoma dicabok bari jeung didudut daun celina. Aduh, setan sia. Montong bae ngadudut ceuli deuleu. Karsoma nepi ka hing-hing ceurik. Asa pisan dikakaya. Direken bolon nongtot leho. Rasakeun tah deuleu gerakan Kimandahong Gunung Guntur. Mang Mulhi ngahehe. Waktu Karsoma ngagilek malik bari rek ngarontok. Mang Mulhi ngagentak kareundeuk. Awas. Mang Mulhi nyorowok bari jeung ngageblikeun dampal sukuna. Pogo we tumrapna ka Karsoma nepi ka ngaranjung. Sarta sangkana mah rek didudut deui daun celina. Sabot Karsoma ngaregog kagok. Jadi kasempetan nu kacidahadena pikeun Mang Mulhi mah. Ngagentak manehna ngangsorodkeun ngabarengan gerakna leungeun katuhu dina gerakan cakar monyet. Bret. Calana Karsoma palebah beubeurna pisan, beunang dijamret. Aduh. Karsoma nepi ka ngoceak, bari ngagentak nungkup palangka kanana. Manahore calanana ngabaragadal katut calana jerona lantaran kolorna pegat. Aduh, nanaonan emang Mulhi. Aminah nepi ka ngoceak, bari teu anta parah deui. Dribit we manehna ngabecir lumpat ka jero padepokan. Nam ni teuing-teuingeun Mang Mulhi mah. Winara alias Bopeng nepi ka ngeukeui bari gancang we ngabalieur. Atuh man atuh da jang peng. Kudu nepi ka tembok modal tah, kadah kapok. Mang Mulhi oge teu kuat nahan piseurieun. Ari nu ngabadanana lumayan nepi ka ngedeprak bari kusai-kusai ngomekeun calana. Sanggeus dipake deui. Sanajan bari jeung Karawake teu ngalobakeun di pamolah, becir we. Karsoma lumpat ka lebak teu sirikna ti baranting. Rasa sia. Mang Mulhi kegerendeng. Ret kasarna nu harita kakareng ngulisik. Rungah ringgeuh. Kawas anu mentas sudang sare. Beda balik ka itu jang. Karsona ge geus balik tuh cikeneh. Cek Mang Mulhi bari tuluy malik ka si Bopeng. Heg ditoel diajakan deui asup ka padepokan.
Sanca dangu sadayana anyog kana waktu nu geus ditangtukeun nu dijanjikeun ku Bah Widura geus ting torojol deui we ka Padepokan. Di antarana Wikanta ti tutugan Gunung Cikuray, Sobala ti Padepokan Kawah Munding, Jupri ti Padepokan Mandalawangi, Baryat ti Leuweung Gaha, Sarbini ti Parigi Situbagendit, malah Debia oge ti Padepokan Pangkalan, anak muridna Bahdora datang ka Padepokan Gunung Guntur. Geus puguh ti lembur-lembur anu aya di wewengkon Gunung Guntur mah. Kitu deui ti padepokan-padepokan ti daerah Gunung Putri. Saperti lembur-lembur Parijah, Pangkalan, Cipariuk jeung Pojok. Teu sirikna ngabrul. Marehanana ngalit, ngeungkeuy ngabanalet. Naranjak ka Padepokan Gunung Guntur. Kabeh-kabeh samiuk satujuan, pada-pada ngabogaan maksud hayang bisa kalaksanakeun metik kembang malati ti Padepokan. Malah kisah caoge pipilueun datang. Ngan bae manehna mah beda deui maksudna. Datangna ka Padepokan teh samata-mata rek nepungan winara. Ku kituna kaharti kayan Padepokan teh jadi kacida harenghengna. Haneuteun ku pagaliwotana semah-semah nu harita ditarima di pakarangan. Ngahaja nyieun tatarub. Ku campurna kitu teu aneh. Piributeun teh teu kurang-kurang. Ngaran-ngaran jeung saingan. Ting penelek, ting peneleng. Malah teu kurang-kurang anu silih rengan. Teu beda we. Ti Situmang sieun beakeun tulang. Ngan nyaeta kabeh-kabeh oge pada nahan diri. Kukitu teh mah sieun teu kapake ku pimitohaeun. Adat pangadatan anu kurang hade teh kapaksa we sabisa-bisa disingkahan. Ari anu di anjing caina dihareroan ku sarerea nyaeta Nyi Amimah. Jigana teh ambil pusing mangsa bodoh we kasemah-semah teh. Manehna kalah ka ulu kutak we arulin di kebon tukang ngendapur. Di baturan ku Winara alias si Bopeng. Tos seueur tamu-tamu teh geuning Nyi Mas. Winara alias si Bopeng ngajakan ngobrol. Kan bae teuing Nyi Amimah ngagadid baeud. Nya untung we nu kapilih. Si Bopeng ngagerendeng setengah nyarita ka dirina sorangan. Naon? Kapilih. Amimah ngareret bari ku raud Haseum. Memang keur manehna mah jigana teh matak bunga. Dirina loba nu miharep teh. Sabalikna malah da eta we ti barang mimiti jual-jual semahna oge. Ngagentak manehna ngabalecet ka jero kebon ngajakan ka Winara. Tamu-tamu da moal ditampi sadayana tangtosna oge nya. Apan mung saurang. Deuh, untung temenan nu kapilih teh. Teu benten we nu karagragan bentang ti langit. Winara bari seuri maur. Kapilih ku saha Kang Openg? Amimah ngareret deui. Pebudena tetep baketut. Nya kunyi mas atuh tangtosna oge. Kumaha? Teu di dieu mah. Teu daek teuing milih ka saha oge. Sabaraha teuing. Aminah ngagadeud. Sumuhun nya da nu bade milihna oge Pak Guru. Cariosna mah cenah bade nganggo jalan Pasanggiri. Winara bari neuteub kana beungeut Nyi Amimah. Sabaraha teuing. Imah mah da moal rek pipilueun. Nya tangtos we. Margi Nyi Mas mah panu dipasanggirikeunana. Nya mung kantun ngantosan hasilna we. Winara nyerenge. Moal daek. Amimah satengah nyentak. Berilak ngadalek ka Winara. Upami aya nu kenging. Winara teteupna tacan lesot. Ditanya kitu teh. Amimah kalah ka ngabedeb we teu nembalan.
nganluk we ngeluk tungkul bari curugna ngorehan taneuh. Nya atuh kapaksa we Nyi Mas teu kenging baha. Winara nyarita deui ngagerendeng bari teu pupuguh hatena ngadadak ratug tutunggulan. Nya teu naon asa cope jeung dalembutan. Antukna ami mah ngagorehelkeun eusi hatena. Ih nya sanaos teu cop oge Nyi Mas. Margi hasil pasanggiri terdepan moal tiasa dibantah. Apaan matak ngaruag kahormatan paguru pami kitu mah. Dikitukeun teh ami mah kalah ka jiga nu mandeuar pegat harepan. Memang hal eta teh pikeun manehna mah kacida beratna. Nurut kumaha teu nurut kumaha keneh. Mangkaning kumanehna geus cukup dikanyahoankeun. Sakur nu miharep ka dirina teh. Saurang oge taya nu cop jeung lelembutanana. Ieu sababna semah-semah daratang teh manehna mah kalah ka nyingkah mungeun manggihan. Pasanggiri mah bebas atuh Nyi Mas. Akhirna Winara ngasongkeun pananya bari kaayaan hatena beuki deg-degan. Bebas teh bebas kumaha Kang Openg? Ami mah kalah ka malik nanya. Nuhun bebas, nya sing saha ge tiasa ngiring. Nya cenah, nah kitu. Ami mah ngaburilah kagigir, ngareret deet kasih Bopeng alias Winara. Upami Kang Bopeng ngiringan kumaha tah. Winara nyaritaan rada seuseut. Sedengkeun hatena beuki ratug tutunggulan. Ngiring naon Kang Bopeng? Ami mah malik nanya, nyang hareup sagemblengna ka Winara. Mohon taeun upami ngiring pasanggiri. Winara dag-dagan balaka. Ruk manehna tungkul. Milu pasanggiri. Ami mah ngajenghok lain memeusan. Kaget mun nya teh mah Winara aya maksud kitu. Laras Nyi Mas. Winara nemalan nalaunan. Bari tetep tungkul teu daekeun nyogrogeun beungeut. Ai piraku deui we Kang Openg. Ami mah teu sirikna molotot. Rai ngadadak sebel. Kontan getihna naek ka luhur. Boga rasa dihina, dicampelak ku pantar badega. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang Tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.